wargi nu mulia kali bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wargi urang sadaya tiasa patepang deui. Mugi abay urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Kalayan salamina urang kalih kula wargi urang sadaya dipaparin kasehatan lahir kalih batin anu disarengan ku rahmat kalih karidhon Allah Subhanahu wa taala. Sareng tiasa lulus banglus dina sagala rupi pademelan urang anu sae. Kalayan oge dipaparin ku kersana Gusti nu Maha Welas nu Maha Asih rizki anu halal kalawan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi anu mulia, insyaallah dina dinten ieu maksud bari neraskeun deui hiji jejer carios nyaeta serial Jaka Santang. Ieu carios dongeng teh bukuna disusun atau napi dikarang ku Bapak S. Sukandar anu kenging jujuluk Superman. Anjeunna mangrupi salah sawios pangarang anu parigel dina nyusun bahasana kalintang saena oge disagedengeun eta. Anjeunna teh ngagaduhan atanapi mibanda ilmu-ilmu kasantikaan saur nama nyaeta ilmu silat atanapi main po anu tangtosna bae ieu teh mangrupi hiji bahan kanggo anjeunna ngadamel carios silat sapertos Jaka Santang atanapi si buntung jago tutugan sareng sanesna wargi. Sakedap wargi ngemutkeun ka parogi sadaya. Sakumaha nu parantos dipedar dina bagian ka-20 wireh Jaka Santang parantos tepang deui jeung nu jadi kolotna nyaeta Andi anu salajengna mah tangtosna bae sanggeus manehna daratang ka lembur Cipancar bakal patepung jeung kolot-kolot anu sanesna sapertos makna nyaeta Nyi Euis putrana Pak Haji Sobana lajeng Nyi Tarsiah bibina Ambu Jumi ninina Aki Musani uyutna Pak Haji Sobana akina wargi diemutkeun deui ku simkuring sapara kanca kaleresan ieu jejer carios tetos sapertosna saepisode nyaeta mulang deui Jaka Santang kalemburna wargi. Sakumaha nu parantos diuningakeun wireh Jaka Santang teh nalika nuju orokna eta teh sasatna dipanggihkeun atanapi kapendak ku Andi ti hiji wewengkon anu dinamian wewengkon Sanghyang Tafah anu ayana di Samudeureun Leuweung Tiis di Caket Tutugan di wewengkon Leles Garut. Jaka Santang wargi kunaon sababna tepika incah balilahan ti lemburna nyaeta Cipancar dina mangsa masih leutik keneh margina teh diseuselan ku nu janten ramana nyaeta ku Andi alias si buntung jago tutugan. Wireh Jaka Santang sasatna ngaruksak haur koneng hiji pakarang Andi anu diwariskeun ku jawara Teurah Trusmi Cirebon nu janten guruna nyaeta Aki Musani anu sasat nama Aki
pribadi ti Andi si Buntung Jagotutugan. Dina miangna Jaka Santang teh dina kaayaan masih keur budak kirang langkung 10 tahunan wargi. Manehna teh nyorang ka Palih Kidul, kinten-kinten ka Palih Kidul ti leles nyaeta berasna ka Palih wewengkon Samarang, lajeng oge kalangkungan Tarogong Kaler sareng Kidul. Di negara tengah wargi Jaka Santang teh nalika keur kukurilingan lantaran bingung kedah kamana angka papanggih jeung hiji tukang dagang nyaeta tukang ngajualan hui kumeli anu tetela namina teh nyaeta Bapak Haji Junaedi. Ku Bapak Haji Junaedi dirawatan di bumina nu aya di wewengkon Pasirwangi wargi. Ari sababna malantaran budakna Pak Haji Junaedi teh resepeun pisan ka siruyuk heulangna Jaka Santang nu diwariskeun ku Andi. Teu lami di Pasirwangi teh wargi. Margi dina hiji dinten Pak Haji Junaedi teh kasumpingan raka na tegas nyaeta nu lelah Pak Haji Zarkasih atanapi ajengan Jarkasih anu janten sesepuh pasantren Dawuan nu akhir nama Jaka Santang teh disuhunkeun ka Pak Haji Junaedi sauna deuk dibawa ka pasantren Dawuan deuk dipasantrenkeun di ditu. Wargi pangumbaraan dugi ka Pak Haji Jarkasih teh dicarioskeun ku Es Sukandar kirang langkung 14 dugi ka 15 tahun. Janten salami di pasantren Dawuan wargi. Jaka Santang teh tos sawawa alias dewasa akil balik namina wargi. Anu salajengna kumargi di pasantren Dawuan mendak sareng hiji permasalahan anu sasatna diuar-uar ku rerencanganana nu namina Lukman nyaeta sasatna dipitnahkeun sareng putri Pak Haji Jarkasih anu nolah Nyi Halimah atanapi lengkapna Sarah Halimah. Anu salajengna biur deui Jaka Santang teh kakaburan nya anjeuna Jaka Santang teh sasatna katalangsara di jalan margi can kararaban sangu sok sanaos sahuap wargi ditambih deui ku panyawat panas tiris rupina harita teh keur di wewengkon Tanjakan Malayu nya dipanggihan ku si karun begal teh asa batur-batur. Akhir nama Jaka Santang teh dirawatan ku si karun ditempatkeun di saung ranggon paragi manggon si karun sabatur-batur. Nah sanggeus tidinya si karun teh ngajak ka Jaka Santang supaya daek manehna marengan si karun sabatur-batur bikin hiji pagawean nu can dijelaskeun ka Jaka Santang anu tayalian nyaeta ngabegal atawa ngahadang nu lalarwiwat di Tanjakan Malayu. Dina mangsa harita manehna patelak nyaeta si karun teh jeung Pajaya anu jadi sesepuh paguron di Samarang Garut. Si karun teu kuatin nyangga wewesena Payahya kabur ti pakalangan, tapi wargi Jaka Santang teh cicing bae di dinya nu disangkana ku Payahya mah Jaka Santang teh nyaeta balada si karun atuh der patolak patunggalan anu akhirna tina patunggalan teh teu aya nu unggul. Tapi barang keur reus istirahat duanana belesur teh aya nu ngalempangkeun peso balati
ka payahya dugi ka nemahan pati. Anu salajengna sateung nemahan pati wargi payahya teh masihan wasiat ka Jaka Santang supaya ngajari ngaping ka anakna nu ngaranna Nyi Lasmana di lemburna di Paguron Samarang. Anu salajengna Jaka Santang datang ka Paguron silat nu aya di Samarang nganterkeun layon payahya kalawan nepikeun ka kulawargana yen manehna teh nu meunang wasiat ti payahya pikeun ngajari ngaping Nyi Lasmana. Anu salajengna kanyahoan wargi yen waduh dosana teh nyaeta lain mulia tapi adina sorangan nyaeta nu Noah Pajaya guru kadua di Paguron Samarang. Wargi Jaka Santang akhirna menang kesimpulan kitu oge banda jeung Nyi Lasmana yen anu kudu dilawanan teh pikeun mempertanggungjawabkeun sakabeh pagawean dosana nyaeta Pajaya. Tapi Jaka Santang ngarasa yen manehna wawesen manehanana tingkat pangabisa Jaka Santang can warak mahi pikeun ngayonan Pajaya nyaeta hiji jago silat nu setara atana bisa jajal jeung payahya malah biasa bae luhureun payahya. Sok sanajan Pajaya teh guru kadua di eta Paguron. Salajengna mah tu wargi Jaka Santang teh amitan ka banda kadut ka Nyi Lasmana nu cek Nyi Lasmana mah Jaka Santang teh tos dianggap bebene pamepes sate bebeureuh anu masket dina hate. Getilik gua Jaka Santang teh indit sejak mulang ka Cipancar nepungan kolot-kolotna. Sakalian cenah rek ngasah jeung diajar deui ilmu-ilmu kasantikaan, ilmu bela diri kanu jadi bapakna oge kanu jadi uyutna nyaeta Jawara Sakti Teurah Cirebon Aki Musani. Dugi kadinya wargi Pepang sareng Andi kalayan patelak heula sareng Nyi Anis lajeng patelak sareng Andi si Buntung jago tutugan. Tarupina kitu ringkesan carios dina bagian anu ka-27 periode dugikeun supados ngemutkeun deui ka para wargi jejer carios sautuhna tina ieu carios Jaka Santang. Sumangga wargi wilujeng midamel padamelan kalayan mugia dipaparin kalancaran sareng kabarokahan. Mudah-mudahan bae nu dicarioskeun ieu janten salasa bios bahan kanggo pangbeberah mamadahan urang sadaya. Sinareng aya sasiereun sabeunyereun nu tiasa dipulungan kanggo bahan pendidikan urang sadaya amin. Sim kuring Kang Asep saparakan Cati Cahaya Ilmu Dongeng Sunda.com saja nyanggakeun ka para wargi mugia tiasa nyugemakeun wargi. Para wargi nu mulia sareng bagja. Dina bagian ka-20 parantos didongengkeun ku sim kuring saparakanca Kang Asep Soni ti Cahaya Ilmu. Wire sanggeusna Jaka Santang patolak patutunggalan jeung adina sorangan anu nolah Nyi Anis. Anu satuluina oge patolak jeung bapana sorangan nyaeta Andi si Buntung jago tutugan. Sabenerna mah ieu teh mangrupa hiji lampah nu minculak ti Jaka Santang. Sasatna Jaka Santang teh ngabogaan patekadan pikeun
nguji wawasen Andi bapana. Naha cenah ilmu kasaktian atawa ilmu silat Andi teh nu salila ieu terus-terusan diasah leungeun buntungna sendeng-endengna dilatih di cadas gantung. Nah bener-bener ampuh gitu lamun kumanehna dicoba-coba dilawan. Nah mampuheun bapakna ngalawanan dirina nyaeta Jaka Santang. Tapi sanggeus puluhan jurus adu jajaten katutuwesen antara Jaka Santang jeung Andi nu sesatna bapa jeung anak. Ku Jaka Santang karasaeun jeung geus kaijir yen manehna Jaka Santang teh moal mampuheun pikeun nandingan wawesen katut jajaten bapana anu cek manehanana mah jauh aya di saluhureun manehanana jelas jeung dina pangumbaraan ge can manggih nu wawesen katut jajatena aya di luhureun Andi. Sok sanajan payahya pajenar pajaya atawa sejena komo desi karun mah. Tapi wargi dasar Jaka Santang mah memang tibu budak ge hiji budak anu bedang basangkal kalawan sok harak kababaturanana. Manehna joy aya pikiran jorojoy boga niat jeung pamaksudan barang mireuneuh haur koneng nu harita keur disoren ku bapana. Manehna mikir sajongjonan yen manehna incah balilahan ti lemburna ngumbara kalitu ka dieu ti mimiti umur 10 tahunan tepi ka ayeuna geus sawawa dewasa kurang leuwih 25 tahun wargi. Kasang tukang nama atawa alata nama nyaeta ambekna bapakna kamanehanana nu dilantarankeun ku haur koneng bapana pisan anu sasatna ku Jaka Santang harita dicercer dicacagan pipireun imah saenggeusna Jaka Santang boseun latihan silat ngagunakeun bedog latihana. Nu matak manehna boga patekadan barang red manehna nempoh haur koneng nyolegreng disoren ku bapana. Manehna boga pikiran anu teu ilahar wargi. Sabab haur koneng eta nu ngajadikeun lantaran manehna minggat ti imah nya ku haur koneng eta oge dirina red diingkeun diserang ditarajang ku haur koneng lamun bapana ngalawanan deui kalawan ngagunakeun pakarang haur koneng. Nya harita oge manehna Jaka Santang nyarita ka Andi yen hayang nyobaan ngagunakeun pakarangna nyaeta silenya tapi hayang diayonan hayang ngicip-ngicip haur koneng bapana. Ya bener Andika hayang ngicip-ngicip haur koneng kaula atuh bari sert Andi nyabut haur konengna. Sakilat oge kumanehna geus awas tapak bedogna basa baheula dicacagan teh masih keneh tembong raca dina haur koneng. Sok atuh geura gunakeun bedog teh. Andi nyarita deui nitah narajang miheulaan. Mangga Pak. Jaka Santang sakilat luncat bari nyabetkeun bedogna. Hiu. Atuh Andi ngan ukur ngageserkeun kuda-kuda bari ngarenyu setengah lengkah ka gigir. Tlang. Silenyap dihadang ku leungeun buntung lain ku haur koneng. Sorana maningga belentrang. Sasatna beusi diadu jeung beusi atuh. Geus kitu kolebat haur koneng olebat ka handap. Deuk ngahanca bincurang Jaka Santang. Nu maksudna supaya lawan teh luncat ka luhur
geus kitu mah babari Andi teh kari nyusul tepus ngagunakeun leungeun buntungna sasatna ieu mangrupa hiji pancingan pikeun lawan. Tapi lain deui Andi ngaranjugna wargi lantaran tetela jaka santan teh kalah tetep cicing teu ingkah tina tempatna tayang ngayakeun gerakan naon-naon. Atuh geus teu bisa dicandet deui, teu bisa disingkahan deui. Hiu pelentrang bae haur koneng Andi teh ngahanca bincuran jaka santan. Aduh, jaka santan ngagero bari badan gagaleongan. Suku na nu mentas dihanca haur koneng teh diangkat ka luhur jejengkean. Aduh. Nah Andika teh teu luncat atuh. Andi nanya di barung kurasa kakagetan pohara. Aduh, sabios Pak, etang-etang hukuman jaka santan nembalana bari humarulung. Hukuman kumaha ieu teh maksudna nah dihaja bincurang Andika teh diparapkeun ka haur koneng. Andi leuwih kaget deui. Sumuhun ieu manapi etang-etang hukuman lah eta oge. Aduh, jaka santang manehna bari sengar-sengir. Si horeng dihaja diparapkeun teh lantaran ngarasa boga dosa teh geus nyaca dan haur koneng Andi. Hitung-hitung hukuman meureun lantaran manehna nu nyaca dan haur koneng. Cenah lamun teu kitu mah ngarasa asa keneh boga dosa ka bapana. Kela. Lain hukuman teh hukuman naon dimaksud ku Andika teh. Andi bari teu boleh ku kakagetna nu pohara. Sumuhun Pak, hukuman kajalmi anu tos ngagaduhan dosa Pak. Jaka santan nembalan. Eta pada Andika teh ganggu ka anak kaulanya. Sanes eta Pak. Eta mah abdi teu lepat margi manehna nu heula rajang ka abdi Pak. Jaka santan nembalan. Teu kaharti yeuh. Ari ayeuna kumaha anu sabenerna pikiran ajeun teh? Nah deuk diteruskeun ributan teh. Andi saterusna nanya. Nya diteruskeun Pak. Namun kanggo nandingan haur koneng Bapak, abdi teh moal ngagunakeun bedog, tapi deuk ngagunakeun ieu. Jaka santang bari ngasupkeun silenyap. Kana sarangkana sarta sret ngaluarkeun kujang rompang anu dicopot di pangkeng bibina. Andi lain deui kagetna. Lantaran eta pakarang teh manehna kacida apaleuna pisan. Ku rompangna teh nyaeta bogana adina, adi sabraina nyaeta Nyi Tarsia nu baheula leungit bareng jeung raosna anakna Jaka Santang. Ampun Abah, ya abdi teh Jaka Santang Abah. Nu akhirna mah Jaka Santang teh teu sanggup deui nahan kasorokan jadi bapana. Sep kujang rompang disesepkeun deui kana sarangkana. Deg-deg bae manehna muru ka Andi bari ngarangkul. Kumaha Santang ieu teh? Andi beuki tambah kakagetna. Sumuhun Abah. Ieu teh abdi Abah Santang. Hapunten abdi teh Abah, hapunten. Jaka Santang terus ngaguguk bari manehna ngarangkulkeun dua leungeunna kana punduk bapana. Santang, Santang, ieu teh Santang. Teu nyana diparengkeun deui panggih Abah. Alhamdulillah Gusti nuhun. Andi ayeuna mah bener-bener teu panglingeun yen ieu teh bener anakna nu sawatara taun ka tukang ngabelecet ti imahna. Wargi anu saterusna teu anta parah deui. Andi teh ngan reketek bae nangkep kana tonggong anakna nyaeta Jaka Santang anu sirahna keur nyuung dina dadana bari tulus mudalkeun Cipanon. Sanajan manehanna teh lalaki nyaeta lalaki langit lawanang jagat Andi teh, tapi ari dina perkara tepung deui jeung anakna nu sakitu lilana kakaburan mah nya teu burung bae Andi tepi ka ngecelakeun Cipanon. Bah, si Nyai ka mana Abah? Eta teh pun adi Abah. Jaka Santang nanya bari nyegruk teh nanyakeun Nyi Parawan teh. Nya ujang eta teh adi hidup jalu. Waktu hidup ngerelos teh apan manehna mah masih dikandung keneh ku Ma Euis.
Gitu cek Andi wargi. Aduh, alah ieu dede kamana si Nyai ayeuna atuh Abah? Ya kasantang manehna ngarasa watireun yen eta teh bener adina nyaeta putrana Andi jeung Nyi Euis. Tenang santang, di ditu tuh jiga nama di sisi jalan. Yuk atuh santang, hayu ka ditu tuh. Uang tepungan di hidup. Ya santang. Wargi saterusna Andi ngajakan ka jaka santang nyaeta muru ka sisi jalan pikeun nepungan adina. Ieu wawaluna bah, wawaluna anu paragi peuyeum teh bah, nu si Nyai teh bah. Jaka santang bari nyokot wawalun nu tadi dibalangkeun ku Nyi Mojang. Aduh, nah kumaha tadi teh atuh? Kumaha pang ujang teh yang santang teh nepi ka paseapatuat jeung dulur sorangan? Andi saterusna mamahan jakalkeun naha jaka santang tepi ka dar papaseaan jeung anakna atawa sasatna adina jaka santang. Kieu bah, si Nyai teh manehna nu ti payun ngambek ka abdi bah. Pedah eta abdi kapendak lungsur ti cadas gantung paragi Abah latihan. Jaka santang mertelakeun ka Andi. Pantes atuh santang. Disangkana meureun jalma sejen hidup teh. Da memang tara kasabakeun sejen eta tempat latihan Abah mah. Buha cadas gantung mah paling-paling bareto jalma sejen oge mitra dari Abah siga Ki Jantra, Kemen, Aki Jatma, Mang Matasim ngabantuan basa ka bapa di dieu nyegat eta teh begal-begal anu dipimpin ku Bahrawi sabatul-batul katut Jakalara. Ari Siruyu. Ya, kumaha kene Siruyu. Andi saterusna nanyakeun heulangna geus cok bae tangtu heulangna teh milu jeung jaka santang. Siruyu bah aya bah nuturkeun abdi bah. Geuning kitu tuh batu. Tuh. Jaka santang bari manehna tangga kaluhur tangkal. Siruyu teh keur cinoton we nadahan kai. Memang manehna teh ditata di oge nempokeun eta kadua jalma nu sasatna bapa jeung anak nu keur silaturahmi sabab teu patepung geus sakitu lilana. Syukur atuh. Ruyuk. Si ruyuk kolot mah geus pae ujang. Cek Andi wargi. Wakil temen atunya bah karunya bah ku abdi kapungkur teh sering diheuleuyan bah. Jaka santang manehna ngaharup lantaran manehna ras inget bareto keur budak. Pan siruyuk kolot teh teu silikna unggal poe unggal manehna latihan utama nama sok diheuleuyan ku manehna teh. Jadi manehna ngarasa kaleungitan ku siruyuk kolot teh wargi. Siruyu kolot teh para wargi nyaeta nu dipanggihan atau kapanggih ku Andi waktu harita keur budak keneh. Puguh kitu nama santang tapi keun bae lah. Puguh siruyu kolot mah geus kacida kolot na deui. Ulah boros satu kapanginjang. Jalma oge teu beda ti kitu meureun. Tapi bah asa boga dosa gede ke siriyu kolot teh bah sok diheureuyan wae ku abdi teh bah. Teu naon geus ulah dipake pikiran. Geus daya gantina ieu ta siruyuk tuh. Siruyuk ieu ge hebat iceus ngaterangan tentang bah moal enggal-enggal wangsul gitu. Sekadar heula ya. Leuleuhkeun heula bari Abah ge berek di wajang ka hideung. Bah sekedar
ai si ruyu kolot bah. Aduh da abdi inget wae kumaha aja cuma si ruyu kolot teh kumaha teh kapendak di mana bah tiasa nyareskeun ka abdi bah baru atuh kapanggihna mah ti belah itu tuh pasirayakan cek Andi nunjuk ka hiji pasir kumaha teh kapendak teh bah tiasa disaurkeun ka abdi bah jaka santang manehna bari hayangin pisan ngadenge dongengna Andi ngeunaan kapanggihna si ruyuk ti mana bari sakalian manehna teh meureun sasat nama lantaran boga dosa sok ngakaya we si ruyuk kolot harita hayang nyahon kumaha jujutana kapanggihna si ruyuk kolot hiji heula nu sakitu satyana kana jadi dunungan kamana bae Andi atau manehna indit sok marengan kalawan bebelana teh kacidana keur leuwih-leuwih ti jalma wari kumaha bah cariosna bah jaka santang maksa ka nu jadi bapana supaya ngadongengkeun kumaha cenah si ruyuk kolot teh kapanggihna ku Andi harita ieu ringkesna mah jang santang abah teh sekali mangsa mah ngadatangan pasir ayakan keur jongjon ya abah teh karep punanjak ngadeng da kadenge ku abah teh soron magelik di luhur aturan gue abah teh eureun ngadedengekeun bari jeung rada leuwas da abah keur leutik suga naon kitu sanajan da abah mah teu borangan santang tapi teu bulu ngageter hate abah teh bulu punduk abah rada mudi dingting puringkak komo lamun ngadenge beja mah cenah di dinya teh loba demitna di pasir ayakan teh jang muhun abah ta geli kadenge di aya sora teu beda tinu ngalengis jang prak disusul ku sora saperti nu keur ngeprakan batu jajantung abah teh beuki motan nimbulkeun ketung nu beuki karep siak bulu punduk abah teh ngawid-wid tuur teh kadeg-deg ya tapi sanajan kasieun abah harita geus minuhan hate abah teh neger-negerkeun karep we tetep tagen ngan panon abah buburilakan kaluhur nitenan kakayon rajeg jang santang leungeun katuh abah teh ngagaraya ngaluarkeun sumpit da abah sok nyandak sumpit pondok nu geus dieusian pasir panten dedemit kitu bah ieu aku demit mau jang lantaran sorana bet angger di belah dinya jang nah naon cek abah teh tara aya soran kieu abah teh mikir ngagaran teh sejero hate tapi ngaran-ngaran abah teh kaasup budak lenger ya abah teh nungtun penasaran pisan ongkoh abah teh percaya di karena kekuatan ieu cek Andi bari nembongkeun leungeun buntungna mun aya naon-naon teh ujang anu bakal ngaganggu abah mengadalkeun ieu pisan moal asa-asa deui kumanehna aku baik ditunggu ku abah teh kitu geus kitu marekuh di abah teh nanjak bari sesebelakan bulu punduk muriding suku nyorocon sanajan abah teh budak muka asup gede kawani ujang sumpit abah teh ku abah disiapkeun we bisa aya naon geus usian pasar panon abah teh boleh cingeus geus puguh leungeun buntung abah mah geus masang-masang hareupeun dada rekuh abah teh naik ke belah luhur soran wagelik satan wagalaprak beuki teh tela abah teh beuki deg-degan wae tapi abah nekat lantaran penasaran jang naon sabenerna eta teh
sok we abah teh kaluhur nu ngaglik teh tetela yang disada dina gumpukan batu katanya ku abah teh disampeurkeun teu beda ti ucing ti beurit ana breh teh jang santa aya naon kitu bah kumaha sakedapan mah abah teh ngaliu kaget tapi tuluy wae abah teh seuri si horeng anu kabileung ku abah teh teu kurang teu leuwih ya manuk heulang ruyuk sabelah sukuna teh selap kana batu pantes bae kadengina gagalaprakan lantaran jangjangna ngabintihan batu hayang bisa leupas ku abah teh bakat ku karunya hayang nulungan abah teh ka eta heulang teh katanya abah nyampeurkeun ngadeuketan eta heulang ruyuk teh ragama kana sukuna nu pinuh ku bulu sarta sisitna oge mah disaleukeut ya teh lah manuk teh teu loba pamolah ku abah teh dicobaan dibertot berpaguh hese yang dijunjungkeun teh puguh ramu-ramuna ngagaludra ya tulus ku abah teh nyendak ngaluarkeun tanaga nyendak batu ku tanaga sapinuh lantaran tanaga kene budak kene abah teh tapi lila-lila mah berubah bae batu teh ngaguliti sedang heulang ruyukna ngagalaprak celek kana taneuh ya geleber bae kana dahan celek untuk matana nu heran suku teh merong ka abah nu keur ngahegak bari kesang luut le eta ngaluarkeun tanaga hampir sapinuhna jam nya ku abah teh sina balik we abah masang geus latihan teh sare di dinya turug-turug angin gunung ngahiliwir ngahihiran kana awak abah bae abah sare tibra lilir panon poe geus jauh mengok mulon cek abah teh mani kamalinaan pisan sare teh astulina abah geua teh hudang pek balik ka abah Saudi terus niker leumpang mudun keur jongjon leumpang siot segala prak celek baeuna taneuh nuku abah rek di sorang teh di jajalan abah horeng manuk heulang ruyuk jang si ruyuk mah si ruyuk kolot anu ditulungan ku abah teh ya abah teh terus leumpang nepi ka palabeung heurang reg eureun aya heulang ruyuk ngongko-ngongko wae cicing teu daekeun hiber da eta mah digebahan ku abah teh keukeuh wae henteu indit nah nya karawak wae manuk heulang teh ku abah teh dikanatak-takkeun terus abah leumpang manuk teh ngahanen bae dina tak-tak abah atuh ya geus teu dicatur deui kumaha bungahna hate abah harita saja jalan teh terpertot surat seuli sorangan abah teh bari ngusap-ngusap si ruyuk nya ku abah teh si ruyuk bae disebutna oge supaya teh hese deui nu akhirna mah teh heulang teh nya diingu ku abah sasatna sok nuturun-turunkeun abah bebela ka abah tak gitu jang hantang ya gitu nya abah nuhun wang nepangan si nyai wae atuh bah ayo satulurna wargi eta bapa jeung anak teh arindit ka sisi jalan nyaeta rek nepangan Nyi Mojang anjog ka sisi jalan puguh deui parawan teh lain deui ngarasa kagetna mireuneuh kurut lawana bangun nu kacidalayeutna jeung nu jadi bapana tapi barang ku andi geus dijelaskeun mah yen eta jajakan teh tayalian ti lanceupna pituin nyaeta nu kungsi didongengkeun ka manehanna bareto nu leungit teu anta parah deui Nyi Mojang teh ngan gabrug bae ngarontok ka lanceukna menta dihampura bari hujan cimata Kang Santang ieu teh Kang Santang leres Nyi Parawan akhirna mangarenyu bari tetep cipanon mah berubun
anu ngaranna mah tetela Nyi Anis anu parantos kurang sadayana dikupingkeun ngabagian sedaya acara Nyi Anis putra Andi sareng Nyi Euis. Dinamnya Nyi Anis pedah eta manis meureun wargi. Memang nya manehna teh geulis manis ngalap kana ngaranna Anis nyaeta Andi jeung Nyi Euis. Anis Andi jeung Nyi Euis. Muhun Nyi ieu teh Kang Santan. Hapunten akan Nyi kumaha sampeannya itu naon jaka santang tumanya ka Nyi Anis kumaha sukuna Nyi Anis nu tadi ingkud-ingkudan teu sawios engke oge dah mangkang walon Nyi Anis sakali deui hapunten akan teh Nyi horeng teh adi akan sorangan jaka santang bari ngusapan ka Nyi Anis adina bari ret manehna ka Andi dupi mak sareng bibi abah da lamang kitu abah jaka santang satulurina nanya ka bapana ngeunaan Nyi Euis jeung Nyi Tarsia calageun jalu alhamdulillah kabeh ge calageun deh tada teuing maraneh karageteuna jeung pastina bungaheun pisan jalu lantaran empuh hidup geus sagede kieu jeung Andi haritana bari cumarimba dupi nini Jumi sareng Uyut Musani abah kumaha oge daramang bah ya kasantang nanyakeun perkara kesehatan ninina jeung Uyutna daramang alhamdulillah nini Jumi alhamdulillah daramang oge Uyut Musani damang alhamdulillah ngan tarabi haranjeunna mabubuhan geus sakitu rempo meureun kitu walonan Andi abah salajengna kumaha atuh abah kieu ayeuna wong kalebur wae heula keun engke geus lembur geus nyacapkeun ka sono ka kolot-kolot hideung abah teh aya picaritaeun utamana mah tadi ngeunaan ngadu jajaten jeung abah loba pisan kasalahan dina jurus-jurus hidup teh santan yuk ayeuna mah balik we Nyi nyalis hayu kah mohon mangga abah yuk jang santan mangga abah tuluy tiluan ngabring wargi ti pasir cadas gantung bade mulan kalemburna nyaeta Cipancar Leles Garut. Para wargi nu mulia kali bagja upina bagian ke-27 dicekapkeun belas sakieu. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatana. Punten tadi ti payun ngaresume sakedik ku margi asa periodi lantaran ku sumpina santang mulang deui kalembur ieu tos mangrupi episode baru. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.